Budak letik bisa ngapung, bapakku ngapung ngapegeting, ngalayangkan ngalayangan, neanganmu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai disada koreakan cing hempek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Budak letik anu bisa ngapung, bapakku ngapung ngapeting, nguring ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Ari berang ngagarantung entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab dua nanaguna, harti bisa mere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit, munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada nareangan, harti pada nareangan.
tambahan harta harti sarwa guna pada bisa merek bukti bisa hasil sapanejang sok nyumponan cita-cita harta harti sok manfaat dapon diraksa taliti. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangguh tembong teu cukup disebut atawana apal nabiwir bineka tunggal ika maksud ngagumul kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasa hiji bangsa 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 Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal nusantara seler-seler suku bangsa di wewengkon mana-mana saka-suka saka-duka wujud bangsa Indonesia. So
musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu kadupak pati bengong sasadu menta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pedah pada keterang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan kilumpuh terus diakod ku kilolong anu bedas tetapi teu awas ku pitulung nakilumpuh bisa ngider ka mamana Mulung teu bisa Ayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke teu naik batur seuri urang sumegrugna langsa
naon-naon piwarangan Bapak Guru pigawe sing gancang omat ulah rek talangke piwurukna regepkeun ku sarerea kitu deui ka ibu gurunya kitu teu aya bedana tegasna sarua bae sabab eta anu ngawulang ka urang hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke teu naik batur seuri urang sumeku nalangsa hirup mencil bunga hiji jeung batur eta goreng pisan moal aya gotong royong mending mana rea batur jeung nyorangan jalma anu hirupna teu daek campur kanyahona urang dabongan pisahkeun maneh mun cilaka moal aya nunungan barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon nggon-nggon nuntut ilmu mangka getol mangka digin pibekeun sarerea modal bakti kana negara jeung lemah cai perlu pangjari pangrojong pamumule panyarungsum malar tetep jaya sakti negara tetep merdeka sampurna mukti wibawa jeung
teu aya pisan ras-rasan dengaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngeunggul ka kusir pasti nyeri karasana sato oge tentu leupeung pada boga rasa abong geuning nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangkep kaya ras-rasan abong kena abdi sato dengaraskeun kanu capek sadipinten pae poso mogok sote awak lungse coba kusir mun dipeuteur pasti nyeri karasana satuan oge tentu empeuh magang pada boga rasa coba teguh masing telek teling eta gambar sugannya ujang nyai satonaon rejeng di mana ayana nu kadua aneh aya ceuli nugunana beda jeung ceuli nu galib ceuli naon tuduhkeun lebah gambarna katilu geura sidik digelungan ngarumbay lamun dicai musuh lauk di balong jeung di walungan coba teguh masing teling eta gambar sidik sato naon itu wanda rejeng di mana
jeli naon sing teliti jeli beda di biasa duduhkeun dina gambarna nu katilu sing taliti dibeberes di gemungan sok ngarubah mun dicai di balong jeung di monyet tinggun tayang dina tangka merekel jalubikan jeung anakna sukan rarecet ting calekoh makanan manggunu asap berepet pecat ayam pekok nu misah sorangan garetek kulit manggu pirang-pirang di hakanan disegep dipijenan sapapait karasana moleleng katenjoan ku indungna dicontoan dipesek nu dihakan isina anu barodas ambis teh geus kitu mah anakna ngarasa bunga yerenge coba teguh naon usukuna tilu panon opat tegalip lempang rumah dieung laun estuning kumata watir dongkok bari buntut ngajung kaluhur buluna jarentik rintit mata namang puluh rasa hasem semua amis rajeng narantung di kebon aya sumur di awang ngajung kaluhur caina rangkur amis isi daging bodas alus nyokotna estu babari boh dicokel boh dikerop
Riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan Riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan ting alas ruk susurakan rek ngarucu lang layangan aya anu mawa gantar sawarehnya regang aya anu mawa gantar sawarehnya regang rereana nu sabantar rikat pada hayang benang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajeta pada ngajewang riap anu lalumpatan bari natara tanggahan tatanggahan ting alas susurakan rek ngarucu lang layangan aya anu mawa gantar sawarehnya regang rereana nu sabantar rikat pada hayang menang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajeta pada ngajewang silih jewang hirup di dunia ku keresaning anu agung ku keresaning anu agung geus pinasti panggih geus pinasti panggih jeung rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah hasil asa muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud
hayang senang kudu usaha berjuang dina laku lampah jujur tong dibarung utak kabur pareng panggih jeung kasusah kana kadar kudu pasrah ulah petotnya ikhtiar dibaru hate mujanglar. Waktu baru dakar nijah arulin semu barungan gerhujan gede pohara barudak breng lalumpatan ngiyuhan di balai desa ngadago raatna hujan. Abmir ngomong ka baturna gertama kasaungguan ngayakeun tatarucingan baturna pada mupakat Amir kapetoti heula tarucing dimimitian. Sanajan mindeng diam wanda sabar sarta pasrah wanda sabar sarta pasrah sok mindeng tembong di sawah sok mindeng tembong di sawah. Itu beritintu manirendai anakna 10 arilikan gambarna masing taliti anakna kabeh ngariung sargep
hormat kakut indungna pok mitutur anaking kudu waspada hirup lamun manggih hakanna gantung sengit omat ulah reka tipu sebab geus rea contoh indung berit diku kuntit nu anakna nu sapuluh indung gerah anak bunga sembaboyon terus jempet rehe kabeh anak garariu bari sigap jeung saregep ngabangunan patwa indung berit mokwa wangsit anak kudu waspada entong moho lupa ngolok bisi kemana cilaka kedaharan jadi tepat ngegantung mata kabita lamun gawok kokoloho raga bisa nyawa. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka kesrek reh kasepuh parantos ngusir kakabur sarengdir tega nundung sepuh pedah sepuh hina sareng miskin sangsara kokoro kusim abdi dihina ditoker moal boa manahna ngageri lir digeri hilis manahna mo lipur aduh Gusti nu kuasa jisim abdi ageng dosa pangna abdi gering mantu reh kasepuh wantun undung pedah sepuh tayah harkan kokoro sareng masakan kusim abdi teu diaku
Bapa doblang pada terang kumis baplang nurban bibir nu jeding pipi kemong irung mancung panon buringas herang goreng omong gawang geweng harung gampung pantrang mayar karena hutang licik serta sok curaling itu bapa doblang notorogan boro bae kumis baplang puas nyorang meregadung peteng bebeng liar lanjung humaragung mata oge hirup kurang entong bedang bedegong curaling bisik kawas bapa doblang wawalesna disuk-suk jeung suwing itu bapa doblang notorogan boro bae kumis baplang puas nyorang meregadung beteng bebeng liar lanjung humaragung mata oge hirup urang entong bedang bedegong curaling bisi kawas bapa doblang wawalesna disuk-sruk jeung suwi. Pada marudah lantaran dikiritik ku ahli nagara yen eta lempah jahat tetapi kalah mudik ambek-ambekan dasar nu buta tuh Penjajah pada marudah lantaran dikiritik ku ahli nagara yen eta lampah jahat tetapi kalah mudik ambek-ambekan dasar nu buta tuli beuki beungis adatna teu sudah-sudah
kasar budi magawekeun jalma henteu jeung kira-kira anu teu nuruti bumi nandang siksaan kejem teu aya tanding nu kalabur estu teu aya kendatna tina banget kan nyeri ngan estuhan jaka karunya nu katewak reang undang mahapati mugia pangeran ngarapeskeun si dolim